Mantak terus baik Amerika, Belanda, Inggris, Jerman, itu baik terus jung Timur Tengah ngadu netet terus perpolitikan, perekonomian, perbudayaan. Mantak kurang kuari nggak cinta karena diturunkan Al-Quran. Negara di mana diturunkan Al-Quran kuari orang nggak cinta. Nyaritakeun politik Timur Tengah teh teu nyahoeun urang Tangerang teh. Teu nyahoeun urang Indonesia teh. Nyahona teh politik Amerika na bae, Yahudina. Teresep urang teh. Malah loba nu nyeungseurikeun lamun urang berbudaya ke timur-timuran teh. Padahal urang teh inget Quran teh diturunkan di Timur Tengah. Sajore-jorena jeung sasalah-salahna nyana teh make ka Al-Quran. Ai ke Amerika sabener-benerna secuil-cuil aja nyana make Al-Quran. Tapi kulantaran urang dididik ti mimiti TK, datang ke SD, SMP, SMA, kuliah. Salah kuliah. Tapi terus malah kuari mah. Aya deui pendidikan di bawah TK, PAUD. Ya kan pendidikan anak usia dini. Engke mah aya deui pendidikan di jero beuteung. Di jero beuteung dididik. Kuari geus sama ngan di bidan. Aduh, wara jasa di urang. Tapi kan eueuhan Al-Qur'ana dicoplok-coplokkeun kuari mah di TK di SD terus datang ka luhur. Keur zaman kula leutik badeureuh di SD teh poe Jumat teh pendidikan agama full baheula mah kuari mah. Eueuh, ieu lah komo ka belah ditu nama. Ya Karim. Ieu rada bener sote nagara kuari ieu rada bener. Nu masak rada bener nama nu nyekalna teh anu 40 tahun ke atas kan kuari teh nu dididik SD-na baheula ti tahun 80 ka ditu. 70 sampai 80. Rada deres kan can aya HP zaman eta mah. Encan aya 3G. Encan aya bangkong, anjol-anjolan. Di zaman eta mah TV ge hararese, rada deres nu kuari teh aya nu kuari nyekel nagara teh nu dididik teh tahun 80 ka ditu. Paling jago bobogohan silih toel. Ai kuari mah pan silih bebeskeun. Beres kita. Nah, kuari geus areueuh, kiai nu kuari geus eueuh, nu kuari kolot ye. Sabok brok lagi nyana milu digolkan rada deres. Ayo sabok brok kuari jadi bupati, jadi gubernur nu kuari teh sabok brok rada deres. Araes nu kuari. 10 tahun yang akan datang nu kuari di SD, di SMP zinah teh. Nu kuari di SMA na mabok teh. Nu kuari mayoritas 80% mabok anak sekolah, 80% zina anak sekolah. Lantaran dididik ku guruna teh beres, korupsi makin menjadi-jadi. 20 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang, ulah boga perasaan bakal hebat lantaran kuari pendidikan lagi geus kieu. Basic awalna teh pas kieu 15 tahun yang akan datang ieu malah lodar kabeh ganti ku camat tukang mabok nu kuari di sakolahanna teh. Ganti ku bupati tukang mabok nu kuari di sakolahanna. Pikir ku otak. Bakal beres kumaha negara urang? Moal beres kajen ku kumaha ge beuki ka hareup teh beuki acak-acakan. Kuarina ye. Jol urang si kupa men teh kiai gunaon anak kula sakola SMP mabok bae hiji. Datang deui urang bojong kiai tebus di warah anak kula bobogohan be sakola naon SMP malah geus aya nu reuneuh anu tetangga. 2. Waalaikumsalam. Puyeng jenek kiai. Kula nih di mana saya? Saya tadi sepatan kiai ini. Ada apa ini? Anak saya udah kagak mau sekolah katanya ini. Ada sekolah mabok ayah. Di hitungan teh, waduh kabeh cikupa belah raja jis. Si aing menyaho. Tah, eta teh minta doa. Eta teh nyaraho nu mabok. Anu teu daek sakolah, anu tawuran datang ka paeh teh kan sabaraha urang. Ieu teh bakal jadi pemimpin 15 tahun yang akan datang. Beuki brok ieu kuari bae nu babarengan jeung kula sakola SD-na anu baheurana Waroi. Waroi pan baheurna. Di SD teh Waro sakieu. Pak Ismet teh sakieu, teh didikan tahun 70-an tadi itu kan. Kos kieu.
Kos kieu tak kos kieu atuh ngomong ke kabelah ditu nama. Masya Allah, pikir tak otak calon pemimpin urang teh mabok, zina, judi, tawuran. Boga bayangan bakal bagus, boga. Mondok geus arembung. Geus arembung pan baheula mah rada deureut, cek sekolah sampai pesantren di pesantren modern. Lumayan, terus kaluhur. Urang mun ngadenge di Jawa Timur manu jadi bupati teh mantan santri anu nu jadi gubernur mantan pesantren anu jadi bupati di anu mantan pesantren anu jebolan pesantren. Teman-teman kula waktu ngobrol jeung adik kula di Jogja, pesantren termodern se-Indonesia, nu muridna khusus mahasiswa teu narima di SMA kahandap. Ieu kunaon bisa nyeun pesantren kos kieu? Ini adalah diharapkan nanti kelak ketika dia jadi bupati, dia jadi menteri, dia jadi presiden, dia jadi pemborong, dia jadi insinyur dan lain sebagainya, dia punya rem. Bener oke sih. Tah jadi ngayakeun pendidikan seperti eta teh diharapkan ketika jeneng teh nyana rada deureus. Bener. Ini sabara urang kuari jebolan Al Muhsin teh nu jar renang di Jakarta. Rada deureus. Nu tatarina korupna neukna 1 miliar 500. Lumayan. Insyaallah diri tentang gitu teh mondok mondok. Iya ulah belajar perkara bagi bagus. Ulah tuh kuari calon-calon aja kari. Masya Allah. Nah, urang kuari keur diajak ku Gusti Allah melalui ayat itu diturunkan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun alam di zaman Kangjeng Nabi Musa, dimensi Kangjeng Nabi Musa alaihi. Kumaha emang? Kieu Kangjeng Nabi Musa setelah perang jeung Firaun. Beah kabeh Firaun jeung ponggawa-ponggawana. Beah di laut paet ngararambang. Kangjeng Nabi Musa pulang jeung para sahabat-sahabatna tentrem adem ngembangkeun agama. Naon bae perintah Kangjeng Nabi Musa bisa dilaksanakeun ku umatna. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadinya lah Kangjeng Nabi Musa selalu munajat ka Gusti pengembangan. Naon kitu dakwah Islam kudu ka mana? Saenggeusna di negeri Israel Kangjeng Nabi Musa. Terus ka Mesir dakwah teh. Terus ka Syria, terus ka Irak, terus ka Iran. Kangjeng Nabi Musa nyebarkeun dakwah melalui sahabat-sahabat. Instruksi ti Gusti Allah. Musa ini kata betul. Kaula ngudukeun ka umat Israel daron wa qararon ariha bi ardis Syam, tempat cicing desa jeung tempat tetep di kampung ariha di Syam jeung ka ditu iringkeun umat anjeun beserta anjeun berangkat menuju kampung ariha, negeri ariha di Syam ayana. Di dinya engke bakal aya pendudukna. Andai kata aya pendudukna nurut ka anjeun, teruskeun. Tapi lu jelas bakal moal nurut kan geus dibejaan ta ku Gusti Allah. Di Syria Syam, di Syam ariha tepatna di dinya eta aya penduduk anu membangkang keneh, terangan, usir di dinya teh. Geus beres diusir, diperangan diusir. Maneh didinya cicing kaum maneh mandek balik deui ka dieu teu naon ka negeri kelahiran cenah ndek terus bae di ditu mah nu penting perangan eta kaum di dieu tah Kangjeng Nabi Musa dakwah ka umatna wahai umat kaula aya naon ya Rasulullah anjeun teh titah merangan hiji daerah lu disebut kampung Ariha, negeri Ariha, Syam, di dinya teh Syria. Nah ieu teh kudu diperangan ku kabehan, mana cicing di dinya kembangkeun agama. Ibadah ka Gusti Allah.
Wata kabeh umat siap ulah dikakarang sakitu. Firaun nu sakitu. Buang kawarahna ge acur ku urang. Firaun sakitu luar biasa ngaku pangeran. Eta deui teh ngaku pangeran. Siap. Oh, eta nyebut siap namanya. Siap. Sakumaha kiai anu dibere teh aku partai. Siap. Setuju. Kurang bae duit. Setuju. Duitnya kurang ngocot. Setuju. Masyaallah. Lantaran di Israel pada saat eta umat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam teh ayat 12 turunan. Sakumaha anu dicaritakeun memehna ketika dek ngalawan Firaun. Eta itu Kangjeng Nabi Musa diketrokeun tak. Wah, jadi 12 jalan tol. Nu matak dijadikeun 12 lantaran aya 12 turunan baheula. Turunan para inohong ti luhurna. Turunan gegeden ti luhurna 12. Nu matak dijieunkeun jalan khususon. Yang turunan ieu. Supaya ulah pilih kasih berjuang bareng. Ternyata sukses. Ngalawan Firaun nu bakal dicaritakeun papanjangan anak engke dihareup mun teu kaburu para raeh nu karolot bae. Bakal jasad-jasad nyaritakeun dongeng raja Firaun di perangan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi panjangna luar biasa bakal. Engke dihareup ieu mah sempilan deuk nyaritakeun ka bangkawarahan Israel. Eta kesiapan umat Kangjeng Nabi Musa teh antusias anu luar biasa. Siap. Turun ieu ayat nyaritakeun eta malaikat Jibril alaihi salam turun mawa ayat ieu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang naon ieu caritakeun ku anjeun Muhammad. Tah urang Israel teh kos kitu. Wah, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil yakin nyata. Pasti Gusti Allah Subhanahu wa taala nyana perjanjian nyokot perjanjian ti Bani Israil dibayun ka rubadu. Ke bakal ditutur sabadaya ieu. Fabima naqdihim engke tah. Janji anu luar biasa. Siap membantu Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Perang ngalawan musuh-musuh Allah. Nu aya di Ariha Syam. Nuke bakal kita dicicingan negeri eta teh daharon wa qarar cicing di dinya wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Allah Subhanahu wa taala ngutus ka Bani Israil umat Kangjeng Nabi Musa teh 12 naqib, 12 pemimpin, 12 pengawas. Bingkuli sabtin nakibun tiap turunan teh aya pamimpin-pamimpina yakunu kafilan ala qaumihi anu bakal jadi penanggung jawab terhadap kaum-kaumna. Ya, untuk memberikan wawasan, pemikiran luas supaya nurut ka Kangjeng Nabi Musa alaihi dijieun 12. Dijieun 12 rombongan. 12 partai, 12 pemimpin, 12 itu pengawas. Lantaran kaum Kangjeng Nabi Musa min sabtir wabil tidinya dicokot Sumu bin Rukub, ngarana Sumu bin Rukub maneh jadi pemimpin untuk sabtir wabil. Disabti Sam'un, turunan ki Sam'un dicokot ku Kangjeng Nabi Musa, pemimpinnya adalah Suqut bin Hauro. Dicokot di turunan Yahuda Khalid bin Yufon. Di turunan Sahir Yuful bin Yusuf, turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Di turunan Efrasim bin Yusuf Yusa bin Nun. Kemudian keturunan Bunyamin, Kangjeng Nabi Yusuf deh, putra Kangjeng Nabi Yakub. Ia adalah Yalzo bin Ruku.
Diturunan Robalun ia adalah Karabil bin Suda. Turunan Mansa bin Yusuf alaihissalam Kada bin Susa. Diturunan Dari Kamail bin Kasal. Diturunan Masisar Sutur bin Sekhoki. Diturunan Naftal dicokot Yuhana bin Wakusa. Diturunan Kaya Kawal bin Bukho. 12 turunan. 12 turunan. Tak eta teh ya. Saurang-saurang lu dijadikan pemimpin tokoh na anu luar biasa. Pengawas terhadap kaum-kaumna. Supaya memberikan wawasan. Supaya nganasehatan. Intina bil wafa'i bil ahdi. Supaya nyumponan, nohonan, melaksanakan siap perjanjian nugis diinstruksikan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi waktu kabeh pidato. Saudara-saudara dari turunan Yukana, maka kita akan memberantas, berontak, perang melawan musuh Allah yang ada di area. Mati surga kita, menang kita miliki. Di sana sudah ada janji Allah. Waqala cak Allah nahila cak Allah. Ini ma'akum. Ulah sieun ngalawan kuku mage kaula bareng jeung anjeun. Bil aul wa nusra bakal ditulungan. Ulah sieun apapun yang terjadi kumaha bae. Kaayaan kaum eta maneh kudu merangan ulah sieun salti ketika cak Allah ini ma'akum. Kaula bareng jeung anjeun. Aing panu boga dunia aing ka kaula. Bareng jeung aing berarti sia. Kabeh pidato. Oh, biasa dijieun tim sukses segala rupa. Tina 12 laki, 12 pemimpin, tina 12 pengawas nyana nyieun heula tim sukses. Di satu-satu golongan anak mana ieu kiaina ieu. Datang ka dinya. Oh, kiai menceramah. Saudara-saudara. Nyanda mangon di luhur bae tanda tangan. Pemimpin mak itu. Toh, kabeh kos kali itu. Aduh, luar biasa ramai. Situasi nu pokara jalan antara ini perang besar-besaran. Berangkatlah kuari menuju kampung Ari. Berangkat menuju kampung Arya perang. Pimpin. Ku Kangjeng Nabi Musa. Briefing heula. Geus siap kararumpulan luar biasa ribuan jelema. Dek memberontak kampung Ariha. Tah ieu teh Kangjeng Nabi Musa briefing heula, heula, tenang heula urang. Tenang. Di dieu urang atur situasi, strategina kumaha. Ya. Sapoe Kangjeng Nabi Musa briefing, ulah waka berangkat heula urang. Kecuali dudu belasan teh pemimpinna coba menyelidik heula ka ditu. Sebab engke urang datang ka ditu lamun henteu nyaho situasina, kondisina. Nah ieu strategina urang teh henteu bisa. Cara kumaha ieu perang? Urang apakah cara jalan laut, apakah cara darat, apakah serbu, apakah perang kota dan lain sebagainya. Cak Kangjeng Nabi Musa 12 berangkat ka ditu heula, kami menunggu di dieu. Istimewa Kangjeng Nabi Musa berangkat ka ditu teh. Begitu berangkat ka ditu 12 pemimpin tadi anu sangat istimewa, boga turunan wawasan jeung boga harisma di kaumna masing-masing. 12an barang datang ka ditu neuleuh hiji jelema doang di awal. Asup ka negeri Ariha. Sam aya hiji jelema ngaranna Kiauj. Kiauj eta jangkungna kira-kira bangsa 300 depa. 300 depa. Jangkungna luar biasa. 300 depa ka jangkunganna eta jelema. Neuleuh teh tanah ieu. Ieu urang deuk ngalawan ieu. Ieu urang deuk ngalawan ieu teh kira-kira I bakal piku mahal ieu. Rasul urang di ngalawan jelema modal kaki atuh paeh heula ieu. Heula, pancak Gusti Allah ge ini ma'akum.
Wal pati-pati orang dititah lamun teh dibarengan ku Gusti. Atuh bener ge dibarengan atuh sagede kieu. Malah mah. Lain salasu miati zero. Eta teh cek sakaol mah salasu miati alfi zero. 300.000. 300.000 depak. Lamun sadeupana kuari keur dihitung sameter setengah kali 300.000 kali sameter setengah gegeran berapa? Pancen sia sakola. Ah. 300.000 depak kali sameter setengah. Aing mah hana disakolakeun sia kuari. Angel sakitu bae ge. Masya Allah karim. Cek sakaol lain sakitu. Jadi berarti nu 12 teh beda-beda dedeulean. Saurang 300 hatta 300 depak. Cek sakaol 300.000 depak. Cek sakaol mah nu saurang ngomong, ieu mah deuk kumaha ngalawanna lantaran nyana teh kabeneran keur aya di laut. Laut sakit jerona ngan saukur kengkeongan. Pas dia nyaho eta sakengkeongan, nyaho nama nyana teh nyokot lauk ka laut. Teh dicokok aja dipanggang da dipanon poe. Dipanggang, barang geus dipanggang asak di dahar ku nyana. Eta manggang lauk dipanon poe pan teu kira-kira. Luhur jasa bener. Tilu kaol. Disebutna ngamacana aya nu aod, kaum aod disebutna. Aya deui nu ud sarua jeung nu. Urang mah tenarna di urang aod. Di Arab mah ud eta nu sarua jeung nu ud. Ka urang mah salah, ieu mah kaum aod, ad. Aod ngaranna teh eta kaluhuranana cek sakaol mah 300 depa, cek sakaol 300.000 depa, cek sakaol mah tamah ngaleuwihan kitu reup. Lantaran eta nu saurang mah nyeuleuh nyana teh nyopot lauk dipanggang dipanon poe jadi dahar. Cek nu saurang teh Noel, hei urang deuk ngalawan ieu. Atuh teu kudu dilawan paeh ieu lawan. Buktina urang datang ka dieu 12-an nyana teu neuleueun ka urang. Nyana teu neuleuh, mun nyana neuleuh atuh meureun urang ge dipanggang ka ditu. Pajar lauk meureun urang ge ieu. Aing moal cek urang. Heula sia ulah sok moal-moalan urang laporan heula ka ditu ka Kangjeng Nabi Musa. Lapor heula penting. Teu aing mundur teh lah. Mundur aing rajin gigi teh hayang aing aduh bahaya. Bahaya. Sedangkan instruksi Kangjeng Nabi Musa alaihissalam waktu briefing, berangkat menuju negeri Ariha. Cek Kangjeng Nabi Musa, aya naon bae nu terjadi? Di negeri eta, maneh laporan cukup ka kaula teu meunang laporan ka masyarakat. Awas, ka kaum-kaum maneh ieu ulah laporan, cukup ka kula bae laporanana ke keputusan cara ngatur strategina aya di kula meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan geus ngeunaheun jasa eta sebenarnya. Tinggal lapor ke Kangjeng Nabi Musa ngatur strategi nage lantaran ieu mah musuh nage musuh Allah nu sakitu gedena atuh engke kumaha Allah. Tapi eta jelema nu 12-an teh pas ini bae. Cek nu saurang total aing moal milu. Paeh ieu mah urusanana. Kaum aing modar kabeh ieu mah moal aing mah. Cek nu saurang ge aing ge sarua jeung sia. Aing ge moal ieu mah sarua jeung ngabunuh anak icu urang ieu mah kabeh. Oh beak turunan urang. Cek gak usah orang deh, aing ge idem. Aku aing ge sarua, geus pokona mah aing ge moal milu. Tina nu 12-an cuman 2 anu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Saha min sabti fal mu'minuna minhum Yusa bin Nun turunan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam jeung Ki Kalib gitu bin Yukana Tiyahuza sami turunan Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam tah eta nu teger mah nu duaan cek nu duaan maneh deuk kumaha ge deuk teu percaya ka aturan main Kangjeng Nabi Musa Rasul urang terserah tapi tetap kami
bakal nuturkeun Kangjeng Nabi Musa. Kami bakal sumuhun daw sami'na wa ata'na. Paeh surga kami mah. Menang titah kororon daron wa kororon cicing didinya. Engke diatur deui ku Gusti Allah. Cicing da urang didinya kumaha bae mangga nyanggakeun. Cak nu 10-an teu bisa, ieu mah moal we kajen ku kumaha ge. Geus, moal wa kabebeja ka Kangjeng Nabi Musa, kami deuk instruksi heula ka kaum kami. Siap apa henteu ngalawan jelema kos kitu. Lamun cak kaum kami siap, tetep aing moal. 10-an teh. Eta asana di partai ge kos kitu percis sakajen ku. Percis kos kitu. Percis asa kos kitu. Tina sekian puluh partai sumpah setia demi bangsa jeung negara teu cerega we. Nu cergan PKB doang. Cak PKB ya aing ya. Lain PKB sia. Nu beres pan PKB ge. Masyaallah. Tah ieu lah ngan duaan dong. Sami'na wa ata'na. Cak Yusa jeung Ki Kalib lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Kitu kaayaanana ya Rasul. Kumaha? Jelemana jangkungna ge ukuranana 300 tepak kagedeanana. Atuh kagedeanana mah teu kudu caritakeun. Jangkung namanya jangkung segede kieu. Pokona mah tapa urang mah atuh ulah ngalawannya na cinggirna ge cinggirna segede kumaha cinggir. Atuh tapa paharanya teh kitu. Oh teh Kangjeng Musa tenang ke. Nungguan instruksi Gusti Allah. Ainu 10 mah teu laporan ka Kangjeng Nabi Musa teh heula ka kaumna heula. Dulur-dulur, urang teh ku Kangjeng Nabi Musa Rasul urang titah ngalawan kaum Aj. Auj. Anu gede nanyana teh manggang lauk kapanon poe sia-siap. Sia-siap dah teu takos kitu ngalawan kos kitu. Ya tuh kami mah kumaha pamimpin bae. Ulah kumaha pamimpin aing mah hayang ngadenge di sia tak siap teu gedena sok gede kitu. Ya kami mah kumaha pamimpin bae. Ieu pamimpin mah moal milu ka ditu moal. Atuh kami ge moal. Heuh kitu atuh sia ngomong. Teu sanggup aing mah ulah ngisinkeun pamimpin sia. Ya beusi pamimpin mah teu milu sia mah milu ka ditu pan aing isin. Aing kitu mah seragam teu milu kabeh kan teu isin. Pan sok aya kitu tah. Teu ai pamimpin teu milu ai eta masyarakatna milu. Loba eta nu kitu. Nah iyalah laporan masing-masing nu 10 ka umatna, ka kaumna. Kaumna diajak mundur berarti diajak mundur. Setelah geus mendengar suara langsung di kaum-kaumna kakarak laporan ka Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi Musa surti geus nyahoti heula. Malaikat Jibril geus ngabejaan Musa kaum maneh nu 10 kuari keur ngainstruksikeun ka kaum-kaumna ngajakan ulah perang. Tah eta kos kitu. Jadi geus teu percaya bae ka anjeun bahwa anjeun Rasul. Lantaran teu kuat nya neuleuh perang bakal nu diperangan segede kitu. Kanjeng Nabi Musa begitu ngadenge laporan ti kaum nu 10, Musa, ya Rasulullah, kami dek laporan. Tidak usah laporan. Kami geus menang berita ti Gusti Allah. Anjeun adalah jelema nu kalufur. Maneh jelema kufur ka Allah, maneh kufur ka kaula, teu percaya bahwa kula teh Rasul Allah, padahal Allah geus kurang kubacak Gusti Allah. Ini ma'akum. Kaula bareng jeung maneh, aro a'malakum. Wa a'lamu dhamairakum wa asma'u kalamakum cak Allah. Kaula neuleuh ka pagawean anjeun. Kaula nyao ka eusi hate anjeun. Kaula kitu neuleuh nyaho jeung kaula kitu ngadenge ka ucapan-ucapan anjeun kabeh. Decak Gusti Allah teh ini makum. Kaula bareng jeung anjeun, ilmu kaula bareng jeung anjeun, kudrat kaula bareng jeung anjeun, segala rupa bareng jeung anjeun. Sama kaula bareng jeung anjeun. Nu mantak cek Gusti Allah bahasa ini ma'akum teh artina aro a'malakum kaula neuleuh pagawean anjeun. Wa a'lamu dhamairakum kaula nyaho ka eusi hate maneh. Wa asma'u kalamakum jeung kaula ngadenge ka ucapan-ucapan aranjeun kabeh. Cukup. Maneh kufur kabeh. Kabeh dikricakeun kitu teh mundur nu 10, tinggal nu 2 doang. Berat nu 2. Cuman 2 kaum nu milu, hiji Cikalib, nomor kedua Yusa.
Saya digegeukeun ku Gusti Allah lain aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqadtumullaha qardan hasana. Ye, nu sapuluhan teh yakin lamun maraneh ngadirikeun salat geus aya Kangjeng Nabi Musa ge di zaman Kangjeng Nabi Musa salat ngan salatna Kangjeng Nabi Musa mah sapoe sapeuting tengan sakali urang mah 5 kali nu mantak Kangjeng Nabi waktu Isra Mi'raj boga 50 kapanggih Kangjeng Nabi Musa ku Kangjeng Nabi Musa dinasehatan Muhammad kaum kula sakitu geledena sakali ge loba nu teu salat sakali doang sampai sapeting teu saralat atuh komo maneh 50 menta ka ditu pengurangan ka Gusti dikurangi datang kalima laporan deui ka Kangjeng Nabi Musa sabaraha cek Kangjeng Nabi Sukari 5 lapor deui ka ditu ulah 5 moal kuateun ulah neuleuk urang Arab deuleu cikupa laleutik di dinya bakal citra segala rupa moal kuateun bojong kali itu sibuk ujian home industry kobler raja kali itu sibuk jadi di pasar geus kahuruan kadang pasar lagi terus kali itu kau teh jelema leutik eta teh bakalna di Banten mah nu kuat teh ngan urang Tangerang doang waduh hebat amat tah Kangjeng Nabi malah 5 izin laporan deui ka ditu itu deui ulah 5 tilu atuh entah 5 baik. Kaum aing ge ieu sakali dah subuh doang teu kuateun subuh ngan 2. Teu kuateun. Oh siapa 5 deuleu ge. Wah, kaum kula mah laleutik contring. What? Kanjeng Nabi beda si Kanjeng Nabi kaum anjeun jeung kaum kula. Lain deui sebab merembungeun. Nonton main bola kaum kula membungeun. Bungeun. Main gameplay bungeun, main remi bungeun. Bung judi-judi gitu hayangna saro. Lu bener sia cek Kangjeng Nabi Musa. Ye bener pokona. Oge satu sabodoh ini 5 bae mah nya didoakeun. Lagi segera balik ka ditu. Doakeun 5 ku hari. Alhamdulillah di Cikupangan 5 nu salat. Tukar kuateun salat. Tata nu 10 teh diseusekan ku Gusti Allah. La in aqamtumus salata yakin lamul maneh ngalaksanakeun salat wa ataitumuz zakat ngalaksanakeun mengeluarkan zakat wa mantum jeung maneh iman birusuli ka para rasul kaulan terakhir Kangjeng Nabi Musa alaihi salam wa azartumu ngabatu nulungan ka para rasul-rasul gerak naon teh bantu tolong wa qaratumullah jeung maneh ngainpakeun kalawan ngainpakeun bagus lir teu beda jeung ngahutangkeun dina pada bakal dibayar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mun kos kitu mah la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannat niscaya kaula bakal ngafaratan yang teu ngahampur yakni ngahampurakeun seluruh dosa aranjeun kabeh jeung yakin kaula bakal ngasupkeun ka sorga. Ieu la ukaffiranna isyarah kana dihampura dosa. La udkhilanna isyarah kana mun geus eueuh dosaan diasupkeun ka sorga Allah Subhanahu wa taala. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi Musa. Aranjeun anu teu iman, aranjeun anu kalafir, aranjeun nu teu percaya. Ye cak Gusti Allah, cobalah tunduk wari sing tawadhu laksanakeun salat kaluarkeun zakat iman ka para rasul pandeuri lantaran ieu teh jelemana mah geus iman awalna mantak dipandeurikeun wa amantum birusuli supaya kembali deui iman coba ka rasul-rasul Allah bantu rasul-rasul Allah sadiakeun dana jang liilai kalimatillah infakeun bangun masjid taklim bangun pondok pesantren aqartumullah qardan hasanah bangkitkan semangat infak untuk fakir miskin jeung yatim piatu. Eta Kangjeng Nabi Musa nyarita kitu takanu 10 golongan terhadap umat-umat deui kabeh dibejakeun. Mun eta dilaksanakeun la ukaffiranna ankum diampura maraneh dosa. Lamun geus diampura dosa wala udkhilannakum
asup ka sorga. Nu di sorga teh ya tajri min tahtihal anhar. Anu bakal kaindahanna luar biasa. Di sisi tigigir cai teh kudu make paralon. Hayang cai ke jero kamar teh urang mapan kudu meuli naon gitu ngaranna paralon dikocorkeun ambaleun di sorga mah ke jero. Ditanya ke urang, "Ieu cai naon ieu?" "Ieu mah cai tiis, hayang susu, berubah harita keneh." "Berubah hayang kopi kapal api, berubah harita keneh." Cai di sorga mah. Tajri min tahtial anhar teh lain sambarangan cai. Oh, kula mah ieu teh cai teh hayang kopi susu, berubah harita keneh. Biasaan kurang geus ngeunahna luar biasa. Geus ngeunah urang seger cak cai teh. Geus cukup ya, cukup. Assalamualaikum berangkat deh. Eta kakarak cai doang. Tajri min tahtihal anhar mana kuari orang nyeun sosorgaan di sisi imah di caian segala rupa. Oh, eprak di Jakarta mau lobat teh karendem. Geus lain di sorga tungtung nama. Cai tajri min tahtihal anhar masyaallah. Di sisi tigigir geus teu kaharti bae. Encan bidadarina 70. Oh, masyaallah nu hideungan hiji-hijian. Ulah dibayangkeun bidadari cara orang Brebes. Oh. Masyaallah. Masyaallah. Anu lamun ku urang diperhatikeun nyiduh ka laut teh bidadari laut jadi amis jeung seungit. Masyaallah. Mun kuari cinggir da ditololkeun ka dunia panon poe surem. Eta teh nu bakal numpak kanana Ki Haji. Urang Cikupa, asana memeh numpak geus pesti heula. Asana ngageter-geter. Bayangkeun ke urang tajri min tahtihal anhar geus cukup sakit teu bage geus teu kudu caritakeun naon-naonna eta sorga. Masih kene teu kabita kene bae urang berjuang di dunia. Kita nurut ka Allah, kita nurut ka Kangjeng Rasulullah. Lamun urang pae di medan laga bakal dibere eta teu kabayang ku urang kuari. Urang kuari bage di zaman Kangjeng Nabi. Tegakkeun agama Allah haram, bedakeun haram, pae tegakeun bae eta urusanana sorga. Lamun memang haram, urusanana itu sorga. Nurut cenah manusia, atuh kajeun, teu nurut atuh alus teuing mah bedakeun we kiai mah ngan sakadar bedakeun doang. Teu kredit haram. Eta teh mun urang kuat henteu ngridit berarti urang sorga. Lamun urang teu kuat ngridit berarti di neraka-keun sakitu doang tuh masalah. Pada teh urang mun dikadinyakeun ieu saparo ieu mah neraka kabeh kan ieu. Neraka kabeh. Mun kuari disurtil ulah wa kabalik. Saurang-saurang mana nu ngridit jeung mana nu henteu. Anu ngridit ulah balik, anu henteu ngridit balik asana teu baralik. Aing hese ieu mere daharna ieu. Pada eta teh kadeuleuk urang sorga jeung neraka teh. Padahal eta teh instruksi Allah. Ketika orang asup ka bang neraka berarti teu kadeuleupan ku urang menarakana nafsu urang. Ketika orang ngridit teu kadeuleun nerakana makan kiaina ge ngahayu-hayu. Kiaina ge ngahayu-hayu ya kiaina ge teu kadeuleun sorga teh neraka teu kadeuleun sorga teu kadeuleun. Nu kadeuleun mah atuh neuleuh apansana bae. Avanza nu kadeuleut teh kemudian Fortuner nu kadeuleut teh. Dibere duit ku pemerintah. Seserian kan kiai tolol pan eta. Seserian kadeuleut ku nyana Innovana dan lain sebagainya. Sorga jeung nerakana teu kadeuleut. Berarti lain ahli Allah sama kiaina. Mun kiai ahli Allah kayak nu kadeuleut ieu sorga apa neraka? Ieu sorga apa neraka? Bundang banding heula. Ya neraka lah apa. Tekadeuleut Gusti, duit haram apa halal gitu. Makanan halal apa makanan haram, pakaian halal apa pakaian haram. Ku urang teh difilter heula, tah eta ahli Allah. Geus ngomong teh ieu teh ngahayukeun seseorang jadi tim sukses berarti ieu teh bener apa salah ieu aing cak Allah ieu. Deuk ngahayukeun seseorang, jadi ieu mah awewe cak cenah teh bener apa henteu sih. Menurut Allah teh eta kiai teh ngan seukur dibere 3 juta. Oh, hidup atuh. Hidup. Dibere deui 2 juta jadi 5 juta. Oh, datang ka paes dibelaan 5 juta meuli neraka. Otak pikir. Oh, cenah aing mah hadena, cenah henteu. Aing mah kalalaki, cenah kada teh teu ka awewe. Aisyah kalalaki bener henteu lalaki.
Nu kusia diperjuangkeun teh ahli Allah taala nu deuk ngajalankeun aturan-aturan negara ulah make Al-Qur'an make demokrasi beneran apa henteu lamun sia nyaho bahwa eta teh henteu bisa diperjuangkeun atuh sia ngabobodoh hate sorangan. Ieu bener kan teh. Masih kalau gandeng kiai eta mah geus bakal ya sakedeung teh. Bakal. Ya teh gede mah masalah kenapa gitu. Emang lulus sia mah kitu bae puguh. Itu make aturan-aturan dari kiai teh. Yang pondok tak duitnya menang di mana itu dia menang di perpuluh. Padahal dia ada ngadidik supaya jauh ke Allah pugus sia na ge eta teu beuntak ka Allah. Pan sia teh deuk nuduhkeun santri sia, deuk kena nyahoeun ka haram, halal kena nyahoeun ka Allah. Belah dituna mah kena makrifat ka Gusti Allah, abeh nikmatkeun ibadah teh Allahu Akbar kabayang maha agungna Allah. Pan sia teh deuk nuduhkeun kos kitu, ai sia eta menang proposal ta pondok pesantren teh duitna halal apa haram? Ulah wa kadek ngadidik anak didik sia tuh hulu sia bae goblok. Hulu sia berarti sia nyeun pondoknya yang kadenge ku batur tuh kiai anu 2 tingkat menang sumbangan ti pamarentah neraka jahanam sama kiai. Boro-boro dek lungtun muridna supaya nyahoeun ka Allah horengan mata hatena ge buta. Teu bisa deuleu deuk kumaha. Bakal nuduhkeun anak. Hayo coba maka jelema bararuta hate ku ari. Keheula tuh. Ai sakolahan onam sama geus tanggung ka neraka geus mah. Segala perkantoran ieu mah tuh pondok pesantren mah nu endek nganyahokeun ka Allah. Supaya nyaho syariat, supaya nyaho torekat, supaya nyaho hakikat. Ku ari mah nu norekat teh atuh orang pemerintah. Jadi aja saya ngadengin lagi. Torekat mah geus kudu anti dunia ai dicekelan ku orang Pemda. Boga murid deui nya iloh beres ilallah sumbangan dah. Nya torekat kos kitu tampiling gua aing sia. Kudu geus anti dunia. Ulah aya tanda-tanda bahwa dirina teh ieu resep kana dunya kakarak meunang ngembangkeun zikir. Lamun urang can datang ka dinya nitahan bae zikir. Ulah mengatasnamakan torekat. Lamun geus mengatasnamakan torekat kudu nyaho disenserikeun. Kos jelema pepencaan. Ieu Cibande dak dikut. Cibande kos kitu disetak we sia. Cimande kos kitu, tah nu nyahoeun ka Cimande masangna lain kos kitu atuh disenserikeun. Tanu mah teh ku ari mah cebul aya ahli torekat. Udeng-udengna 2 bakul. Ternyata kata dunia lain kitu torekat. Cenah ieu aya orang PLN ahli torekat, deuk di PLN, deuk di PLU aing mah geus pokona. Nu penting anti duniana. Sakitu bae teh. Mun cenah ieu mah dimui, geus teu main mui teu main naon pokona mah. Resepen teh ka dunjana. Mui moal resepen takorak sia meureun. Bukunya na dimui jalan dunia kos kitu. Buku kiai anu ansub ka mui teh poe bukan dunia ka ditu teh eta. Atuh ulah norekat zikir bae, ulah ngomong-ngomong torekat dicabok sia ku aing. Buku kiai ge anu ngembangkeun torekat ka belah dituna kudu tamatan make kebo. Manya guru torekat namatkeun make kebo. Tambahan deh cenah make emas 100 gram, tampiling jadi kos kitu mah. Torekat mah geus kudu lalaunan sasamara, ulah bebejanya geus ka anjeun bae. Ulah nanaon geus cukup kembangkeun zikir ke naik nage nang tangga istikharah. Kara. Waktu ieu mah ahli ruhani masang tabel di dinya, ahli toriko. Siap melayani konsultasi ruhani. Belum abah. Belum, mun aya di mana? Bener di belum. Tidak usah sih aku kiwuci aing ya tungtung nama. Kita kena nyaho nu sebenerna kena nyaho. Jadi ulah bangga ngadenge di Pemda aya ahli torekat, di MUI aya ahli torekat, di PLN aya ahli torekat. Ya ngaji ku ari ngaji supaya nyaho torekatan modern kos kitu teh torekatan sasar sama kos kitu mah. Syariat bae heulanan mun masih kena resep dunia mah. Nu rekat mah geus ninggalkeun dunia menuju Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh cenah saha jelemana ka aing sia bebeja nya jelemana mah. Ulah waka pidato torekat sia. Tah mun ngaji pan urang jadi nyaho, kuari lamun ngadenge ku kiai anu cenah norekat. Tapi lamun geus beres dirinya mah kudu mencet kubo. Kubur kiai kos gitu. Salah artinya salah. Dek torekat naon bae ge ieu mah pendek ka Allah. Geus teu duniaan saeutik-eutik aja. Beat mah ge geus lain dek dunia ieu mah dek Allah Subhanahu wa ta'ala diganti engke torekat mah.
La ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah. Oh, dimaksud kecuali Allah. Berarti mun dagang kudu maksud Allah, mun pamarentahan kudu maksud Allah, mun silaturahmi kudu maksud Allah, mun tani geus ulah maksud Allah kudu maksud Allah, mun ngaji kudu maksud Allah. Ieu mah ahli tarekat ceramah lagi di dalam amplopna di dinya keneh. Yang di dalam pangan 500. Sampai panitia goblok geus ya. 500 teh jauh beli bensin goblok. Yang gabar tuh kayak torekat 3 juta tuh. Katanya enggak torekat. Eta torekat kos kitu seret habek kos kitu. Tah ieu geus acak-acakan ieu kuari geus acak-acakan tah geus acak-acakan. Masya Allah wani nyeun majlis taklim zikir tapi dunia. Wani ngembangkeun torekat tapi dunia baheula mah susumputan kieu nu norekat teh. Kadeulina teh geus luar biasa ibadahna we. Oh iya beureun. Barang disumbang embung aya naonan di jerona nu mantak embung disumbang. Ririungan geus embung aya naon sih kieu eta embung. Ketiganya nama dahar teu sambarangan aya naonan sih. Tah eta teh kaharti ku batur. Oh berarti deka Allah doang ieu mah ieu. Aya mah ahli torekat daharna 2 bakul. Disumbang ku pemerintah malah menta deui. Ceknya nanti ieu mah can kabagian kabeh mun bisa mah 2 kali lipat ieu torekat cikos kitu. Mun aya sumur mah paling dibebaskeun ka sumur. Mentak alas ngomong torekat sia. Di Pemda aya nu ngomong-ngomong torekat, di MUI aya ngomong ulah ngomong torekat zikir bae atuh. Torekat isin sia kanu nyaho. Di dieu teh pan loba wali, sing hade di Banten mah loba wali. Sing hade walingi. Yes nganasehatan Kangjeng Nabi Musa kanu 10-an. La'il aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqadtumullaha qardan hasana la ukaffiranna. Allah mah luar biasa sakitu ge salah aja tapi lamun kembali deui cak Allah bakal ku aing dihampura sayiatikum ankum sayiatikum geus eueuh dosaan wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha 10 tetep baik geus dinasehatan kitu ge embung lantaran nu kadeuleu jelema gedena. Tinggal nu duaan nih rombongan. Maju ke Kangjeng Nabi Musa. Instruksi Gusti Allah, daon wa qararon di area. Jadikan tempat tinggal desa. Makmurkeun ku urang. Ye area. Stop. Ayo berangkat nu 10-an teu milu. Cak kaum-kaumna urang ge pasti bae milu jeung Kangjeng Nabi Musa. Kabar tak pula deh jelema mana. Kalau omong cek kawan teh, kumang ge bae. Tapi orang lain dek perang ieu mah, mikir nyawa. Cak anu 2 rombongan tetep jare geus boga dedengean. Dedengean teh itu nu mantak 10 rombongan teh biru teh cenah bejanan kaumna geledek. Geledena sagede kumaha? Ja cenah eta bae manggang laukna di itu di padang bae. Tah kalau omong geus kumaha dari lain kitu, urang lain dek perang ieu mah. Da kami jeung nyawa ieu mah. Dituturkeun ka anak we urang. Cak Kangjeng Nabi naon cak gumber-gember ngas? Cak gumber-gember sagala. Tuturkeun lain gayu. Sebab cak Gusti Allah teh inni makum percaya sia bahwa Allah babareng jeung urang percaya. Ngan gede nya asa jadi pijana jelema. Cak Kangjeng Nabi Musa sagede kumaha bae can ningali Kangjeng Nabi Musa ge can ningali. Sagede kumaha bae jelemana lamun cak Allah ini ma'akum berarti urang ditangtayungan. Ulah sieun berangkat kabeh. Tetep hate mah dagdugdug. Berangkat teh begitu berangkat bener. Kangjeng Nabi Musa kumaha ngalawana ieu. Ai Firaun olam sajajar jeung aing. Gelut ke wani jeung Firaun ai ieu. Atuh urang mah nyana mah ka urang teh atuh teu kuduna naon dipencet urang atuh. Kangjeng Nabi Musa ieu kumaha ngalawana ka Gusti Allah. Geus apaleun Gusti Allah geus teu kudu munajat ti Gusti nyagakeun ka Gusti abdi sagede kieu nu ditilawana sakitu. Ketrokeun. Cak Gusti Allah eta tungked ketrokeun ka gunung. Oh, pohonnya tungked. Kangjeng Nabi Musa ge bareng nulung gede jasa poho katungked. Oh, ieu mujizat itu kan dia mujizat orang ieu. Masya Allah.
percis kos jawara lamun deuleu awewe geulis teh pan sombong na dikikeu bae. Kecil-kecil bae sombongna, nya lumpat ka mana sia ka jeung ngomong. Oh, tolol pan jawara eta kos kitu. Nah, bener gede hate Kangjeng Nabi Musa, Masya Allah orang ieu dibere tungked baheula teh ditanya wa matil kabiyaminika ya Musa naon wae di leungeun anjeun teh Kangjeng Nabi Musa hiya asoy atawa kau biha wa ahusu biha la nami wa fiha ma'aribu ukhra Gusti teh tungked abdi Gusti paranti ngagiringkeun be paranti jadi tetekan jeung kebutuhan lain wa fiha ma'aribu ukhra cek pancak maneh keterokeun saya tik bae ka gunung saya tik bae diketerokeun doang gunung eta gunung runtuh nimpah aj kotak jana mundur dituturkeun eta brrrr kating nyempah ya Kanjeng Nabi seorang teu kudu perang iyalah kakawasan Allah subhanahu maka asal percaya bae ka Allah percaya ka Kanjeng Rasulullah ipis musuh sakumaha gede lagi Allah sama nu boga aturan urang teh boga pikiran bakal kos kitu pan asalna ditereuyan hiji-hiji ditereu urang kalawan Amerika lamun deuleu kecanggihanana pati sieun tapi deuleu ke maha agungan Gusti Allah deuleu ka maha kekuasaan Gusti Allah lamun urang make cara-cara kitu naon kitu kamu tahiran jeung kemodernan atuh naon bandingkeunana Indonesia itu mah geus boga Apollo di ditu mah lampuna ge geus serba remote di ditu mah geus nuklir aja remote jadi urang masih kena make topel adi tangkal itu nage naon nagara darawak mah geus dituaran Pak saya jago urang lamun ngabandingkeun ka dinya mah teu lain bandingkeuneun tapi lain eta Islam teu kudu ngabandingkeun kitu Osama bin Laden teu boga senjata mutahhir tapi ditewakna hese jasa satelit anu sakitu luar biasa mutahhirna dek menerkam Osama bin Laden tapi ternyata Osama bin Laden teu beunang-beunang datang ka kuari pun ka dieu mah aya beunang asana ya oi tak eta lah beunang datang ka kuari Masya Allah luar biasa kurang kumaha mutahhir eta satelit teh keur naon bae ka deuleu Osama teh tapi tetep teu beunang ilah maha segala-galana Allah subhanahu wa ta'ala. Di sabaraha ribu nu korban tentara Amerika di Taliban. Di sabaraha ribu kuari nu stres balik ke Amerika stres. Masyarakatna kuari geus bingung kok diteruskeun bae. Lamun nyaritakeun urusan kemanusiaan manusiawi sarua urang Amerika ge embung neuleuh salakihna stres, embung neuleuh anakna stres. Tapi lain eta nu dimasalahkeun teh aya dendam kesumat di jerona anu dilanjutkan kuari bahaya ieu Islam lamun diantepkeun bae nu mata kuari geus aya informasi ka Indonesia anti Taliban anti Iran terus penyebaran Wahabi supaya cinta ke Amerika tetep bae di kitu-kitu ge jan nu bere naluri mah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kuari Wahabi lo baca ka unggal masjid didengekeun bae aya masyarakat saurang 2 kali ngomong deui cabok wae ieu PKS ya awas ya ngomong deui janggotna ku aing sia awas ya ku aing janggot dibeulum sia ku aing ye sembarangan masih aing pake ngomong-ngomong kos kitu geus loba ku ari masyarakat nu kitu awas ya PKS mun ceramah haji janggot dibeulum ulah nyalakeun aing lain salah janggot ada salah ngan aturannya nana kok anti sunnah wal jamaah nah wali sa di Indonesia mah sebab loba wali baheula mah wali sanga ku ari geus wali 10 bakal cek Gus Dur bakal ada wali 12 geus ngeunah bae Gus Dur ieu Gus katanya nanti kalau Gus sudah meninggal bakal ada 10 12 kali tenang Gus Dur wali siapa tahu ke wali. Nah, di Indonesia mah pohara jasa. Alhamdulillahirabbil sanajan di Mekah ge alhamdulillah. Jelema nu teger nama ku ari talaga. Cici. Geus puguh di